ngalet keinget banalet kemat-kematnya tang pinang aletannya eta ye pardenawa anu bakal ngajuk-juk mungkul pawenang hayu batur Dara mangmang sadayana aya pangesto ulah nuhun ari dara mangmang mah dupi salira dama walah beres bade angkat ka mana yo bade ka munggul pawenang walah dupi maksana kula bejana aya jelema nu ngaruksak benteng negara Amartapura. Oh gitu? Iya. Allah. Rek dicangkalak ku aing. Adang tuh mah. Di kampung Pasung itu nya. Semuhun pula. RT hiji RW hiji Desa Karanghegar. Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Ku apukana pangeresana Bapak Lurah Syuhwan Irwan SPDI Bapak Kades Karanghegar miwah Ibu Oda Siti Syaudah dina raragata Syakur bin Nikmah ngahibur warga masyarakat Desa Karanghegar luar biasa kaprok kanggo Bapak Lurah anu luar biasa ieu Bapak Lurah ngahibur masyarakat di dieu mudah-mudahan kasayanana cing janten jaminan di yaumil akhir amin ada pamimpin mengawangun masyarakat lain infrastruktur wungkul tapi membahagiakan masyarakat oge eta salasa wios hiji nyaeta ngeuyeuk deuyeuh ngolah nagara hartosna ngurus lemur oge lain ngan saukur infrastruktur tapi kebahagiaan masyarakat oge diurus ku Bapak Lurah mudah-mudahan Bapak Lurah sehat panjang yuswa panjang jabatanana amin sok pananjeunna teh sababaraha sasi deui nya bade rengse mudah-mudahan katampi kalian kabingahan ku masyarakat dina pangwangunanana anu atos anu apami anu teu acan beres nyawayana kedah dibereskeun deui ku palurahnya tahun ayeuna tahun payun bereskeun deui urang ku sadayana kudu kompak ngadukung pangeresana Bapak Lurah Syuhwan Irwan SPDI amin ya robbal alamin atau tepang sareng Bapak tehlah Bapak AA Ilham Sirajuddin Akbar si Kasep si ganteng luar biasa putrana Bapak Lurah atau Neng Elvira Maharani Bapak Sekdes Tarlan Bintara Bos Eka ti PT Kreasi Jaya aya apana Parid Arjuna Ireng Bos Dayat Sultan Karonyi aya Bos Haji Dedi Lemang apana Iman Bapak Haji Acu BK Ayah Patih Piking Cikeas aya Polda Jabar Bapak Haji Darpin, Bapak Kamat, Bapak Karta, atau para kadus Desa Karanghegar, atau Bapak Didi Ketua BPD, Bapak Wayan Ketua LPM,
Haji Mirta Bapak Icep Saipudin anak-anak Piking Cikeas Araraya Wauto Purwadadi aya Bapak Elan Haji Enang Baraya Walewelew Cikaum Baraya Burisrawa Cikaum Mang Rodin Bibilitik Mamah Parid Atapid Adapong Asarmoy Adebrong Baraya Ujung Maruta aya Pak Guru Ahmad sareng reng-rengan Abah Ogut sareng reng-rengan Tika Wali Kosyami atuh ti Ujung Maruta oge aya seueur sadaya nanya Ari Mang Bisma selalu di hati aya alhamdulillah tebih-tebih ti mamanukan deuleu luar biasa Ibu Hajah Maya Bapak Haji Herman Sate Marangi Bapak RT Ayim Teh Imas ti Kosar Bapak Haji Iban miwa Ibu Hajas Iti ti Kosar ieu mah kantos nabeuhnya Bapak Haji Iban nuhun Bapak RW Linda Syawangan Balad Astra Jingga 07 Tampolong Bapak Guru Yani Cigedang Kuningan aya Kang Herdi Burkolot Dalang Cilik Karnata Sunandar putrana Kang Dadang ti Wanasari baheula manya oh sok tuluykeun luar biasa Kang Deden Odon miwa Ibu Haja Imah Cidadap Wabogel Cidadap aya Bapak Dansek Sauyunan Kalijati Bos Endi aya di Bandung Bos Usman Jagal Bapak Mala Sauyunan Bos Apep Wargi Saluyu Abah Domba Cidadap Ariko Bah Kodar Cicadas Karawang Bapak Haji Dendi TKBB ieu Bapak Haji Asep Ceko Pertamina Bapak Haji Mita Kadalangan Kidalang Anom Dalang Widodo Jaya Kusuma aya alhamdulillah ye Kidalang Dodo luar biasa kasep bageuri mah budak teh pinter buru-buru beger kasep segala bisa atuh baraya Ngampar Jawa Barat aya Bapak Haji Saprol anu kamari ulang tahun happy birthday HBD sehat panjang yuswa Pak Haji Saprol amin sareng Umi Queen Wajabri gua Saklik Neng Enja Kang Herdi Waki Syukur Adel Ugay aya Tidawan Subang Aki Jaya aya aya wae teh si Aki dah jag-jag wae Aki luar biasa can kawin deui ki acan aduh lebar ki kadewe Mintarsa we ki disiksa atuh kadede Tile ki Misna ki Enting ki Cuwo ki Kosim ki Pendi ki Silpi Sapi ki Warman aki-aki wungkul mah ya Mama Rum atuh Tilengkong Subang Abah Minta Nenek Rumi Mang Dadang Darus Teh Cucu Teh Hati Ti Tanjung Rasa Wakil Eko Pak Amas Pak Atang Pak Yaya Pak Ule Pak Ohan Sinar Balebat Babeh Tardi aya Mamah Nung Wah Haji Sukarna Mamah Charles Charles aing ngencar ai Charles Mang Edri Mang Ubed Wakusna Titirta Mulia Karawang aya Bu Sumi Pak Ata Bah Omon Bah Ono Bah Anam Barea Goler Panjalin aya Bos Nunu Saparakanca GSBS Cikarang Bos Datuk Saparakanca keluarga Badranaya aya Kang Baim ATC Son Pak Edi Kades Bos Apung Jaya Ayah Jian Haji Guru Taslim Haji Dede HKP Tenda Bos Robi Bos Gemoy Haji Udin Gokik
Haji Gempur GSBS Bos Pajar Ahad Jaya aya Dunungan Uing itu mah Pak Omin Jaya Manco anu bade nganaon anu bade saha teh Pak Omin Jaya Mang Rahmat Wiguna oge aya alhamdulillah oh Pak Omin Jaya anu bade nabeuh dua dalang Cep Rapli jeung Cep Kanha duet luar biasa engke manco di payun saurnanya alhamdulillah oke anu na YouTube akang adunda YouTube sabaraina 8.400 mata memandangnya luar biasa Pak Haji Cacuk Garut oge manco dulu luar biasa atuh khususon Abah Didu wala-wala si ganteng kalem sapara kanca hatur nuhun ketua obrog si bager sadunya mudah-mudahan sadayana sararehatnya atuh urang ngadua mudah-mudahan pangaresana Bapak Lurah Suh Wan Irwan SPDI cing sehat panjang yuswana atuh panjang jabatanana mudah-mudahan urang duakeun kurang sadayananya tiawit Bapak Lurah masyarakat di dieu nu nongton nu ditongton nu icalan sadayanakum jadi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo mangga wilujeng pula. Nagara sirna jajang jasana para pahlawan. Awas. Sok atuh mangga ka jagra temelak. Ikhlas ridho ibirasa. Lah, batang ada yang ampa. Meninggal wayang sawengi. Nu sae awon ka saksi, nu sae awon ka saksi. Mun ngebutan nu sayati, urang kantos kaharti. Wayang teh ngandung terlambat, manusia nu kumaha. Tapi niat kudu kebal ku gogoda ulah ebal lenca bareng ditawan bagja dengan di bageran sangkan ulah kahujanan sangkan ulah kaedanan Allah Pak Haji Kodar Cicadas Karawang gumelar di pawanangan kedah ngejadi pantrangan Pak Haji Kodar Cicadas Karawang kedah ngajadi pantrangan ulah nyian kawonan sabab teu widi pangeran sabab teu widi pangeran nyangakeun kanggo kapangersana apajar tangulun kula
ngupat si muat ka batur ariko Cicadas Karawang kalakuan nu teu jujur samemeh ngupat mitutur pekriksa badan sakujur pekriksa mah Kang Rahmat Wiguna pekriksa badan sakujur kadang anu mulia tangtu loba gogodana balad astrat jingga 07 tampol tangtu loba gogodana ari tapi ari kedah kebat geningan daulah hebat mun urang manggung di Subang ganas 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 lekenan bari ngaraya tiginan dengan karma tiginan boga rasa ieu aing Bapak Lurah Sahwang anu bager kudu boga rasa he Mami Asi jeung Dipi Asi Ibu Lurah anu bager ugi napin ka bagjan janten ku pangajen diri Bapak hajat Ibu hajat kapayun heula poma singlar gawonan tebihana Ibu hajat kebihan panyerewedana oyong tepang sarang bos saprol umi kuin anu bager kapayun heula anu atos ulang tahun kapayun ada sing deketan idolang widodo kidalang widodo anu bager kadieu dikodok heula bayar laguana eta kumaha dieu mah lamun teu mandi mata hujan babanjiran Kang Bisma selalu di hati bayar laguna bangsa sorangan ayah pati piking cikeas anu bager kapayunan ayah pati anu bager anu nyaah Kapolda Jabar nyanggakeun hiburan kumadi mah lamun teu mandi mata hujan babanjiran bos Haji Dayat Koranji anu bager eta kumadi mah Ibu Hajah Maya Sate Maranggi Pak Haji Heraman anu nyaah Pak Haji Robi Ibu Haji Robi anu bager Sar Kapayun Bang Darto Erwelinda Aberli Anasa 07 Tampol samajam ditulat tali Pak Haji Asep Ceko Pratamina Bapak jangan adeuyana Pak Haji Udin Goki sanajan di Gunta Ganti moal sarajeng anjeunna bos pajar Ahajaya anu bager moal Warga Sukrama Sawangan daging anjeunna
Kiamat riguna baraya ngampar Kumadi lamun teu mandi mata hujan apa hajat da babanjiran kumalamun teu jadi mata edan pipikiran mata edan pipikiran layeng-layeng geningan gedong dhuwur kali samung pakulingan ya sepi petetan sami murag samia murag baling lan jeruk manis Banglus lampahipun ieu dadun wacana miwat Dewi Mintarsa anu sewang-sewang kagungan pancennya tapi ngagagalkeun manusia anu ngababad leuweung anu kiwari ieu nagara Amarta karanya ku bangsa manusia itu jaring carita serius nyata di wewengkon mungkul pawenar teu aya sanes ieu teh nyata Raden Bima anu katelah hayam turunul ku urang-urang nagara Amarta ku leuweung Amer anu kiwari nuju ngababad alas Amer nyaeta janji ka Kurawa pikeun gentosna nagara Astinapura saparantosna Bima ngababad mitumeyan dugi ka sagarupa kajadian anu tumiba ka Raden Bima seueur kaahengan teh awit penak sareng hiji jalma anu ngaran Bandung Banawasa anu memang ieu Bandung Banawasa teh hiji dewa anu dikutuk ku para dewa dihukum di ieu leuweung parantos ratusan taun ayana kiwari parantos bebas di pandangan Raden Bima malahan Raden Bima nyata kenging hadiah hiji gada nu katelah gada rujakolo atuh ye Bima kiwari nuju rineh kaayana di mangsa bade ngawitan deui ngababad alas Amer lalu mampah Raden Bima teneng ludeng hanteuringrang dina mangsa ngajalankeun dharmana cumpon kana janjinya tapi keun ngababad ieu alas Amer lalu mampah Raden Bima tina gendengane pun Barlen Sarogan Kanca
Samina usukan salamatunya akhirat negara katut asina lagi sepasi gespayat diremukkan sadayana mugi kuping aganya nyalametkeun sadayana diri masih ngacing masih imut berang peti kadek kejongjonan teuing salira kedah di hati salasa jadi tugenah ngatak ulah kadangmu aya harga mun urang kejam jajan rupa-rupa kejadian anu tumiba ka aing dina mangsa aing ngebabat di leuweung Laras ulah. aing cek beja i leuweung teh lain leuweung samanea Semohon. leuweung gonggong simak gonggong cek beja loba dedemit memang kaalaman ku aing Laras. karasa maruring kak bulu punuk dina mangsa aing mitemeyan gababat i leuweung Laras ulah. cikeneh aing pangi jeung hiji jelema ngaranna Bandung Banawasa kasaktianana luar biasa aing diangkat ku leungeun sabeula Laras. jeung jerikan batu Ya araraneh teh. anu eta batu bejana pamajikanana si Bandung Banawasa Mohon geningnya eta ulah. anu kiwari kasaktianana ngahiji jeung aing Bagja eta. sanajan beki jero beki loba dedemit keur aing mau munur sasiku mangecat satunya beas Laras ulah. sabab ieu dharma keur aing pikeun cumpen janji Semohon. sangkan lanceuk aing Dharma Kusuma atawa si Puntadewa Laras. jadi raja di negara Astina sabab eta Astina hak aing Semohon ulah. anu kungsi baheula Kangjeng Rama Panu Dewanata Swargi dititipkeun ka si Uwa Dastarata Laras. teu sangka geuning Kurawa teh bager Astina rek dipikeun ka aing kan syaratna ngababat di leuweung Laras. geus hampir satengahna kababat ku aing Laras. sabab aing sadu mungkuk haram dempak aing kudu sulaya tina baya jalir tina janji Det adi aing Kakang Puntadewa Nakula Sadewa doakeun aing cing salamet tapi karengsek ngapa-apa di leuweung tujuan adil makmur karaharja kabeh keluarga berencana
Duh pujaan ku
satu bukan teh arek satu. Aduh iya sing horengnya ting lulian lah. pasiri pegat di jalan lah Mungan janji pempulasan pajar manis setia horeng ukur paribasa. sabobot sapihanean sabakna sarimbagan kacai jadi saleuwih ke darat jadi salemat aduh iya Runtut raut sauyunan. kang aduh iya aduh iya aduh iya dan nirah ingkang samya ngalaga satengah hingala samer Raden Bima manak satengah hingalas ya alas amer Raden Bima ngabadegat di setengahing alas amar barijeng dekedat-kedat manahna manteng kahyang mahalanggeng dina ngababat ye leuweung alas amar kitu kayaanna nirahangan dika beuki dieu aing beuki panasaran beuki dieu ileuweung lain beuki lenglang tapi beuki ramet karasana ku aing jeung hawana beuki dieu lain beuki genah tapi karasana ku aing hawana beuki tiis beuki aheng beuki maruring kak bulu punuk tapi keur aing wa munur sasiku mengejar satunjang beas sabab aing teu hayang jadi jelema anu jalir tina janji sulaya tina baya cadu mungkuk haram dempak aing kudu jalir tina janji sabab eta dharma keur aing sabab jelema anu kudu dipiheulakeun nyaeta janjina jelema anu ditempo nyata amanahna lamun jelema geus wani-wani jali tina janji sulaya tina baya eta jelema bakal menang wiwirang di kolong catang ayeuna rek ngamimitian deui aing pikeun ngababat ieu leuweung babu Kunti Puntadewa Arjuna Nakula Sadewa bar doakeun aing salamet di leuweung lacung
Raden Bima bade ngawitan deui nyata ngababad ieu leuweung. Duh. Kunyam-kunyam lameina nyata mapatkeun jampelan pamakena. Margi karawasna ku Raden Bima kiwari beuki jero beuki keung. Duh. Haringkak bulu punukna Raden Bima. Manteng kahyang mahalangkeung Raden Bima. Pikeun raskeun ngababad ieu leuweung alas apa. Wes. Ya babarwete samia rempel gudung pang-pange sekar mekar enggale ya enggali ayu agung babarwite samia rempel samia pang-pange sekar mekar enggale ya enggali
Pandanarum Sepandan arum Banglus lampahipun Raden Bima anu ngababat alas amer anu teneng ludeng hanteringrang dina mangsa ngajalankeun darama cumpon kana jangjina memang seueur anu kaganggu margi ieu teh lain leuweung samanea namin ieu teh nyaeta hiji nagara Ambarata di wewengkon mungkul pauna tatu seueur para prajurit anu teka tingali ieu ku Bima racleng kayanana atuh ieu badega anu ngajaga di mungkul pauna Kakasim Maruta sareng Maruti kiwari ngahaja nemongkeun anjeun sabab sadayana di wewengkon teh demit teka tingali ku mata jalma biasa nanging ieu Maruta jeung Maruti ngahaja nemongan anjeun malah mandar ieu Bima aya kasieun itu ujiaring carita anu kiwarinya tepaka ngahurupi mah he kiadi akang ka dieu siap datan nirata ngademan datan nirata ngademan eueuh mangpulengan rana jadi kumaha tingali tentara urang loba nu racleng kue teh si hayam turun we anu bubar katawa kabongkeuna teu katempo benteng urang geus diacak-acakan wayahna urang nemongkeun maneh ka eta jelema he urang ngajirim ka eta jelema kiadi he sae kumaha Kang urang cangkalak ka eta jelema ku adi heula Kang akang mah cicing we akang mah duduk manis we ngalawan eta si hayam turunul bagian adi Kang bagian adi nu kitu mah Kang apa cigoong apa jeger cigoong teh aing katelah aing nang pelek teh aing iraha anu ngaran nang pelek ngejat tina kepakalangan tenang bahkan bur oge dicekal ku aing barudak saya piking tenang dibabat itu si hayam turun hayo kadi ewak ku aing sia ewak kadi ewak goblok naonan euy saha aran si hayam turunul saha ngaruksak setan ayo aketanera
samia pada ngalaga ya samia ngalaga ingkang samia ngalaga giri lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan teh sangka serebuk samerang nyamuk sia dadeg sampai rupa hade patut nganyuk rupa teu menta tapi kalakuan euah-euah sia saha sia yang turunul wilayah aing diruksak anyir goblok jagong aing dempak ya itu kurang ajar pos hansip prarubuh kurang ajar siarek pesta babi dia jika ada gitu kabina-bina teuing sia wabalak anjir jelema teh ngagerung tulunan elep sia teh kabina-bina teuing saha ngaranna sia aing Bima uluh anjir ieu sora nepi ka handaruan kieu sora sia lebar teuing sia dedeg sampe rupa hade leuwih ti sato kalakuan ti sia bangsat Bima ngaran teh gigi dengekeun Bima koplok kabina-bina teuing tingali dauma mah lamun ngakan jukutna wungkul ngakan daun sampe daunna wungkul tapi sial ayeuna dibabat ku sia kabeh leuwih ti sato kalakuan teh sia nepi ka dirabut jeung akana tatangkalan aling sia montong ngahalangan aing goblok namana teh nyaho itu wawongan aing ieu leuweung Amar masih kene karek ka panasapun ku nagara Astinapura ya sanajan masih kene karek ka panasapun ku nagara Astina tapi tetep sia urusan ngaruksak leuweung lain deui tanya asya teka anak incu nu bakal datang kumaha nasibna anak incu urang nu bakal datang lamun leuweung di babadan ku sia moal apaleun sirah cai moal kabagean cai alus moal kabagean cai bersih gara-gara beak sia tatangkalan di babad ku sia koplok sia balukarna kumaha sia denge ku sia ieu aing pikeun ngajalankeun dharma nya tapi pikeun cumpon kana janji ya dharma mah lain cumpon kana janji wae ngababat tatangkalan sangeunahna eta geus ngarusak dharma keur aing tol bang ngomong haling sia saha sia ngaran aing Maruti aing katelah Junaid aing oh iya Junaid Subang kurang ajar wani-wani ngababa deui ku aing dipaehan ku aing tapi ka mana sia pangarti sia ijen jeung aing anjir ngajak gelut si goblok nepi ka teuneng sia ku ajar na teh nyaho eta nu dibabad ku sia teh benteng aing ieu teh negara rahau leuweung goblok leuweung geledegan ieu kurang ajar eueuh kasieun lamun kitu sarana Bima balik syukur teh balik maneh bakal diparagat teh wa koing sok nepi ka mana sia tega lara anjeun tega pati tega dibasakakeun diksa kula braja diksa pangusap sakula pawongan raja lalap nemparem jua perlo ka anak penak tunggal anak penak acim lah titegalana saredang jeung aing ayo ya rasakeun ku aing maju sia
Keun Bima. Dan setan sia. Dan ayah. Bantrak-bantrakeun si kurang ajar. Kang, akang cicing deui. Pada saran aing. Kurang ajar Bima hutang pati barapati hutang urang pawidat. Wa sapaka bisa mutusakeun jiwa raga hingkang ti kaula bangsat. Awas. Tulang aing urang usia si goblok nunukangan iya samia pada ngalaga ya samia ngalaga alah biwaji kana alah untuk coplok anjing alah goblok sia lain jelema sia geuning sia ti leuwih teu aing gagahna kurang ajar sia bangsat
Awas ku aing sia. Belai. Gandeng goblok sia. Ku aing ditewak di dodohot tukang kita rakatak. Teras. Wa bebetkeun ku aing di dieu. Ngajedog cicing. Siap. Belai. Gandeng. Arbenta. Cicing. Belai. Ku aing sia. Walah. Alah. Katingali ku aing kalangkangna nyerong-rong ka dieu. Aduh Bima, ampun aing Bima. Ampun Bima, ampun. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Khawatir gitu, Cep. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Aduh. Mana tahan. Jadi ke bawah ke naing. Ke bawah enjoy juragan ageung. Diraksukan kabaya wal nambihan cahayana dangdosan sederhana wal mojang priangan diraksukan kabaya Lebar meureun. Sayang meureun awas cek kaget. Naon juragan ageung? Tanu teh beye tuh Mal meureun. urut temal bener gak bener toh alah aduh nyanyi deui dicolok wae sia aduh wanci burit surya rek pamit hujan letik ngaririnci kilaban kating kolebat sisi basisi jayanti Dekatahan meureun. kokona usik Dekatahan. dekatahan ureunan pikir-pikir ngeuna lir bendra barang ieu Bima parantos ngarubuhkeun dua denawa nyata penjaga di mungkul pawenang ieu dadung wacana anu memang demit kayaanana teh tadi ningali kasaktian ieu Bima atuh lajeng wae nyanak senjata anu katelah sorongcong wajah pikeun ngarungkup ieu Bima kayaanana ngadak-ngadak ieu wengkon jadi alem kayaanana daya sanes anu ngageugeuh di wewengkon nyata wewengkon mungkul pawenang dadung wacana tuminak dateng angarsa datan nerat angademan datan nerat angademan ewok mangkule nganrana Haji Anda suka masawangan. ngadak-ngadak sora anjing babaung anjing leweng babaung mata keung kadanguna ke Raden Bima
malum anu sumping na dedengkotna ye mungkul pawenang sadayana para dedemit oke ngiring datang ka wongkon wis sada anjing babau nah anjing babong teh kitu di sadana Anjing ka tiga anjing gering teh mah panggil ka nyeri anjingna jeung anjing goblok. anjing basuh jeung teh mah Anjing bodog ieu. muringkak bulu punuk kae ieu dadung watsana nyanak carongcong wajah kae anana ajar sia hayam turunul dulur aing duanana badega aing geus namru dilawan ku fisik mah menang ku aing di carongcong wajah ye carongcong wajah pinuh ku racun sia pinas tikar sayang tumampara inget doh ieu Raden Bima dirungkup ku carongcong wajah ngadak-ngadak leuleus lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan ieu Raden Bima kapiuhan tetiasa ngeteken curug-curug acan logo prakayaan nana sia geus beunang hayam turunul geus beunang hayam turunul geus beunang hey 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 buan deuleu aing demit deuleu gamina-bina teuing sia wani-wani ngababad leuweung ieu negara aing setan urang aja kalakah molor Kapiuhan kulan eleh. hudang aduh alah aduh mana tahan aduh mana taduh anjing Kompak selain rombongan. mana taduh sih deh alah geuning sada Gusti yaing uluh Gusti teu sangka geuning salira nulungan kaula lain nulungan si Haji ka ieu mah urang ajar sia tah ieu si hayam turunul wayahna abuskeun kana pamenian badak ha kana amal abuskeun jeung carongcong busina carongcong bajana hayo abuskeun kurajan